Ah, habi mah ek nyuguhan si Kakang keur gawe di kebon. Ren ti isuk geus berang kieu. Irahar ke di beunghar teh nya nu ngantiran can aya. Jangan sana angking selapar beuteung koloncongan. Lila-lila teuing boga pamajikan teh ngantiran teh rek istirahat teh lawe bari nunggu anu ngantiran. Lila-lila teuing pamajikan selapar kira kudu ngadahar heula ngadarja teh nu aya. Sakang nya ngadahar naon? Nilila nganturan teh tuh anu jaat di dahar jaat atah oge geus lapar geus teu kuat nya haus salaba panas kieu. Heuh geus mau sangu ya dahareun kumpul. Soalnya sok burung geus teu kuat aduh lapar. Teu erek gawe ka kota cenah aya bisnis. Heueuh aya ieu ge nungguan telepon geus aya bisnis jasa. Nya usaha naon? Eta daftar ieu jasa jual jasa rek jual jasa mobil, jasa tanu, sawah naon we nu ieu tukang ngurus-ngurusna. Geus sok buru duh. Wes tadu jeung asin we nya. Asin bae tu pucuk sampeuna baka deh pucuk sampeuna. Kieu aya dahar di kampung mah neng nya. Nyi kada caina nyi. Nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Enak neng. Kang, tah eta nu nelpon. Oh, kamu juga nama bisnis tadi. Angkat lah nya. Oh, bener anu bisnis tanu tadi teh anu rek ngajual. Assalamualaikum Pak Haji. Mohon. Oh, tiasa. Heeh, bade ngajual tanah teh Pak Haji teh bade meser gitu. Mohon. Nyakeun ku abi diukur lah. Ngamirah jasa nama. Mohon. 200.000 oge nya jasana murah di abi mah. Seueur mohon amanah. Mohon nya Pak Haji ai hayang tere beunghar makeun ku abi diukur bae galeng batur disabetkeun nya. Ngarah tere beunghar langsung ngejual ku Pak Haji teh taneuna teh. Nya abi nuju di apartemen. Heeh. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Yes.